Bot, Naon? minjem duit euy. Ah, eueuh, Sakedeung. rek pinjam sabaraha? 1 triliun weh. Ah, loba-loba teuing goblok. Harita ge tara mayar maneh mah. Bakal urang mah kalem atuh da bakal dibayar. Sok lila maneh mah boro-boro 1.100.000.000 oge. Lebeung 5 tahun can mayar-mayar goblok. Encan atuh eta mangke ge dibayar. Ah, kumaha aya nu nginjem 1.000.000.000. Iraha bayarna ge. Bari ti mana maneh bakal bisa mayar. Tenang. Pan urang ngojek atuh euy, da bakal dibayar. Ah, ngojek sapoe ukur menang 15.000. Dek bisa kabayar iraha tok. Tereh urang mah mayar utang mah kalem. Ah, waduh maneh mah tara mayar. Pagawean minjam-minjem duit, mayar tara goblok. Ke warung loba hutang. Teu saeutik kira ge wajar. Lain wajar-wajar goblok, tapi kudu dibayar maneh teh. Pamali sia. Da bakal dibayar ku urang ge inget mah. Eta ge mun aya duit teh beunang ti nu ngojek. Ah, pokoknya kudu mayar. Ulah kitu kabatur teh goblok. Mun minjam-minjem bayar hutang teh lain poho. Api-api poho. Padahal inget Rek kahaja. Rek mere moal euy minjem duit ka urang. boro-boro yang merek goblok. Maneh mah poho wae mayar hutang ge. Ya korun euy Bae daripada dinjem ku maneh duit eueuh. Panggih tara inget. bakal kege bakal ingat. Kitu tah. Kudu heuh. Tong pohoan, api-api poho padahal inget. Heuh teu kahaja urang mah keur mabok eta mah mabok tuak biasa. Matakan tong sok mabok jadi pohoan. Heuh geus kumaha atuh da resep. Resep wae ieu makan mabok teh. Keman aya bejaan urang rek ngojek heula. Juga tuh gegelang ojek mah boga duit. Heuh. Puces. Puces. Tarat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 . Minjam-minjam wae duit. Bayar tara panggih api-api poho. Jadi inget-inget. Dasar si gede wadua. Si tukang minjam-minjam duit. Si goblok tah. Teu boga kaira euy.